Assalamualaikum sahabat Manaqib Wali. Kali ini saya melanjutkan cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Mangkobah yang kelima. Sebelum dilanjut ceritanya, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Dan saya doakan semoga sahabat semua mendapatkan limpahan keberkahan dari Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, simak terus cerita selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mangkobah anu kalimana nyarioskeun jenengan Sayyid Abdul Qadir cara Ismul A'dham. Dicarioskeun dina kitab Haqaiqul Haqaiq. Aya hiji awewe ngadeuheus ka Sayyid Abdul Qadir. Teras unjukkan pokna kieu. Gusti, abdi gaduh anak mung hiji-hijina. Ayeuna tilem, ayeuna teh titelem di laut. Dufi abdi gaduh keyakinan yen Gusti tiasa ngabalikeun deui anak abdi sarta hirup. Salajengna dawuhan Said Abdul Qadir, enya cik bae balik kitu saur Syekh Abdul Qadir. Anak maneh geus aya di imah maneh. Tidinya teras eta istri gura giru balik barang tepi ka imahna anakna henteu aya. Tos kitu tidinya berengbeng deui eta istri ka Said Abdul Qadir bari rawah riwih ceurik unjukan yen anakna henteu aya. Dawuhan Said Abdul Qadir, ayeuna mah tangtu geus aya. Derek-dek deui eta istri lumpat balik ka imahna. Ari dongkap ka imahna anakna teu acan aya keneh bae. Koak deui ceurik eta istri terus ngadeuheus deui ka Said Abdul Qadir anu katilu kalina. Ceurik manahna? Saterusna eta istri teh nyuhunkeun anakna hayang hirup deui, hayang aya deui. Tidinya teras Said Abdul Qadir nungkulkeun mastakana. Barang cengkat ngadawuh saurna, ayeuna mah moal salah deui geus aya anak maneh teh. Tidinya teras eta istri balik deui berang dongkap ka imah eta istri. Anakna geus aya di imahna sarta salamet. Tidinya teras Said Abdul Qadir munajat pitunjukna jisim abdi kalintang isin. Kalintang isina ku eta istri dugi ka 3 kali nembe aya anakna. Kumaha margina sareng naon hikmahna.
sareng naon hikmahna nu mawi di elatkeun dugi ka abdi kawiwirangan dua kali. Dawuhan Gusti Allah, omongan maneh ka eta awewe kabeh oge bener. Barang mimiti disebut geus aya teh bener, tapi kakarek dikumpulkeun ku malaikat jiwa ragana anu geus papencar. Kadua kalina oge bener, tapi kakara jejeg anggahotakna sarta dihirupan. Atuh katilu kalina eta awewe datang ka imahna geus dihanjatkeun ti laut, didatangkeun ka imahna. Tidinya tara Said Abdul Qadir unjukan deui Gusti mah ngadamel makhluk anu sakieu poharana henteu kalawan kasasaha, henteu kalawan kasalahan. Nya kitu deui dina ba'as ngumpulkeun jiwa raga sakabeh makhluk anu sakitu seueurna mung sakedet netra. Ari ieu mah hiji budak, naon hikmahna Gusti nu mawi sakitu lamina. Dawuhan Gusti Allah, Abdul Qadir maneh entong jadi raheut manah. Ayeuna pek geura menta maneh hayang naon, tangtu dibere ku kaula. Tidinya teras Said Abdul Qadir sujud sarta unjukan saurna, Gusti Khalik anu ngadamel ari abdi makhluk anu didamel. Naon-naon oge paparin Gusti, abdi kalintang nuhun. Dawuhan Gusti Allah, saha-saha anu nenjo ka anjeun dina poe Jumat ku kaula didamel wali, jeung lamun anjeun nenjo kana taneuh tangtu jadi emas. Dawuhan Said Abdul Qadir, Gusti ieu duanana oge henteu pati aya manpaatna ka abdi. Abdi nyuhunkeun anu langkung agung ti eta sarta tetep manpaatna sapertos maot abdi. Dawuhan Gusti Allah, ngaran anjeun dijieun saperti ngaran kami dina ganjaranana jeung manjurna. Saha-saha jalma anu maca ngaran anjeun ganjaranana sarua jeung maca ngaran kaula. Wallahu a'lam bishawab.